jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas, teu kudu ngomong aing adil, teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah, teu kudu. Lantaran secara gaib irung urang ngambean, secara gaib mata gaib urang neuleuh, secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceok. Teu kudu diomongkeun ikhlas mah, asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambe. Nu mantak sengitan awak teh abe jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang. Tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuhan si Abdul Qadir naon dia ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang. Ilmu tinggal ilmu, mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mungeun batur teh. Mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang. Sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab Yunina Yuni tai sia mah. Terus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa, kembang kakangkungan, paci-paci. Bae tah 7 rupa. Lah ieu batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah Yuni tai di pandian ku aing geus diprok-prok. Tah ieu balik sia seuit bakalna. Blon teh dukun. Lain kitu nyengitan awak mah takaburna picenan ujubna ti picenan hubul jahna hubul malna picenan. Hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan. Cicing bae urang. Ka masjid, ka imah, ka majlis, aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik, ulah aya hayang dibere, ulah hayang dialem, seungit ke awak urang. Seungit ke masyarakat teh. Ulah ka mulai encan aya kiai anu, emang kunaon? Engke heula, asa can sampurna oh kiai anu mah. Seungit berarti teh. Lain geus terbaik. Kiai anu cadet lah, kiai kos kitu yo. Sebagai Golkar. Lain terbaik geus. Nya mah kiai kos kitu, teu beres. Asal kos gitu bau berarti tawak bau tawak keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus Iker cerita Tuhan Abdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae. Os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kusiana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah. Aduh, Masya Allah, eta gadonan dog sapotong, padahal dog hijian. Ya lemah kurang Gusti Allah. Tah kos kitu, asal bersih di jero hate urang ngalem. Urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang. Urang carita ilmu Allah. Geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya nanaon bersihan batin dah teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah ya penyakit sial ya
tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek mere sabares ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol teh kiai blow on eta mah ablaul blow on teh mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh bisa dipaksakeun kajeun ku kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajeun ku kumaha ge nah iya kulo bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon nya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbung tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres sama ngaji yang dibayar malulu aing bae kuna mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere tak ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tak kiaina blon tak kiaina moal beres kajen ku kumaha ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen ku kumaha ge tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kulon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeuleun nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu misla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iyo.
benernya nanti langit malaikat berarti mau makanannya nak roti kurma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong kok dites wae ku Nabi kayak Nabi Ayub langsung silakan cicing bae nya enggak saya itu tuh kormanya ini kurma mantap ini Kanjeng Nabi Ayub nyokot ada har kurma gitu nyana tetep bae cicing bae ganti cai kopi set Kanjeng Nabi silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus dites bener oh berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillah ya rabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillah ya rabbil alamin urang mah tamu teh calo jeger tamu teh sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh si nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa henteu atuh henteu cek jangan teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyaho coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh itu menang dipraktekkeun kos itu mah tuh engke bae cek malaikat henteu mah hayang deuleu doang ih sok pake lalagaan lagi teu bisa pake lalagaan sama kos kitu mah cek balik malah silaturahmi doang henteu mumpung ka dieu kekeh biasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja ih atuh di dinya bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayangnya ho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa dinya bae sieun atuh henteu ayu bebeja bae geus ka ditu atuh eledet bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah hageus teu naon nah kumaha cek kalau diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha beureum Kanjeng Nabi Ayub beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cek Kanjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kanjeng Nabi Yusuf titah kaluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf jauhon ya nama kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya didinya bere peso jeung apel begitu keur kieu Yusuf ta'al begitu Kanjeng Nabi Yusuf keluar
ngeretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaos ya bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ya malayan manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih ngajejeleh jajore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puff datang orang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Weuy ieu mah lain manusia. Nah, mantep ieu. In huwa illa jinnun. Jadi sial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang ye jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon malah bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang naon geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika orang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ye ya atuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu masyaallah hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid ada ilmu dukun ieu tuh
heser budukun mah kos kitu. Tirin ngaharepkeun adokan awak sia ka Imah Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Maka 7 batu. Diringkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa masyarain. Beres. Timpukeun. Tiup heula. Timpukan ka imanan. Dong, begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti. Dem. Asal ada ratang sia ka aing jadi wali. Moal dibere sia. Mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus lawaka kelanan. Wirid deui isukna. Batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna. Deng. Mulai kader saya di mana engkau berada? Tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar pengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan. 4 mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi kemana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kumaha kadangnya asalnya kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tuh digerokeun teh SMS ku sia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Zaid ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komage aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah diwirid ujian anak masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyin asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabar etalah ilmu perdukunan mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandera naon sia biru paenaon dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna ya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluarna kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos gitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol
eleh na dukun kos kitu lamun kanu maksiat perem begitu perem bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kanjing Nabi Ayub teu kuat langsung kelengar dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa neuleuna geus angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi Ayub langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut ya aduh jadi geus paeh teh heula ya geus beudang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal lepan ngegeledak deui oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun Ayub pulang aya geura bentak moal wakak geus robah tancan geus robah geus bener geus enggak pingsan deui asa dajak garet geus emang geus bentak oh bener asli deui beuh cek kanjeng Nabi Ayub rupana eta mah parah amat ini kemasian lagi luar biasa hiji kulit dah hideung sakumaha seng kastrol hideung nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat ngerumbai ka handap tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wah rajasa kitulah tingkah malakul maut mantep kayak jelema nyandung nukolot jeung ngorah pas giliran ka nukolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nyawa malakal maut caki aing tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung orang bapana hideung iku anakna padahal malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering
kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantek engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung we Allah 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 terus we hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok engke nyana nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma kuari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus saraten mun kafir mah langsung
pasek atau ki tumbak siap geus bungkus andian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapan amal-amal orang diwujudkan ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karak baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapagih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapagih masyaallah antaklah sesa hirup urang kuari maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang ku ari bakal ai kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ka Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek sungutna ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote labun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti ngan abdi bisana sakieu tapi abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah atuh dihampura-hampura bae caknya soekeun mah kos kitu da antum mah kos kitu tambah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we di ikan deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol teh budak gawe henteu naon teh yang gaji tolol itu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngadoa ka Gusti mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa dibere daek ibadah dibere daek dumadeheus ka Gusti Allah bisa ngabersihan batin urang sehingga orang mantap ibadah ka Gusti Allah dibarakati umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآلة تنصيف lan wajib manfaat kedua zaujah opo alatu tanzifin ala bebersih kamustin atau kamistin macana kaya suri ulama ke bonteng kamustin kaya bonteng suri ke kamustin kaya suri jika masih gora kaya sisir
waduh lan lengan wa ma tagsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sirah atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau paro suese wa mar lan mar lan bebek OBB obat bau bentuk. Iya masih heran ini abang pemalas antren dari itu. Wana wihilan umpamane martak. Lidah pisanan kena arah-arah nolak bau ketiak, bau kelek, bau sungut sarua bae kan Allah kuhlun walanan nasibat wa khidapun lan pacar umat zayyanu bihilan barang kang gawe pepaes jadi kalawan emak adawa umaradin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimin lan buruhan mongkang nyelot gede wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina gering lan lalau ayamil marad wal asahu wujubu ujrati hamamin lan utai kal asai ku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai gusli jimai dan jima wanipasin dan nifas lah haidin orangna adus haid wakilam lan adus impi jima acan orang ngeraskeun pengawasan orang baca heula saya hiji mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi Denny Wirat. Kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu. Tilu Haji Udin Idris. Kemudian terakhir kanggo keluarga Haji Husni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa tarwiyah arfah. Kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang salat lebaran urang berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana urang balik kanu bogana bakal ditanya ke urang ya sagala rupa.
geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pakai naon harta digunakeun ka mana ilmu menang ti mana ilmu naon digunakeun kana naon ari geus dilaksanakeun sakumaha mestina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah kula dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah. Didinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu. Rinding hileut bulu. Di luhur ambalaya hileut bulu di unggal cabang. Geus puguh ditangkal. Dihandap ngampar luar biasa loba. Kula ngargog didinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan. Tapi didinya aya hiji jelema make bujubah putih kaset dina tangkal. Catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dia mah liwat maliwat bae pula terus liwat tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh tararejo gede tapi tetep aya buluan. Ngan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranna kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai Haji malah mah. Kiai Haji anu aya ngaranna. Kula kaget panhileut si aya ngaran. Terus saya ngalanjutkeun perjalanan. Aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae. Di luhur hileud bulu pararae, di handap pararae sing ngaringkel. Aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang kene. Cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh. Antepkeun bae teu paeh sorangan. Mah teu kudu dikumahakeun. Oh, atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naraek deui malaikat adalah kaluhur langit atau jin atau Islam deui malaikat mah ajuhudan cekula masyaallah biasana ieu lamun belati lencos kaluhur kieu gurilap bahaya ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener lah gempa lah terjadi. Iya ngimpi teh sing jadi kenyataan. Utang hitung dina falak
atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Nelpon lah kula ka ahli palak di Jakarta akur jeung kula. Telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Telepon deui ka kiai ti Jawa akur. Teleponlah ka Jakarta ru'yat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkeunlah ka badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat. Begitu ningali hasil ru'yat nah hasil maka di negara teu ngayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula. Dipercaya dekente nuka nyahoan kukula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu ngahareup tarwiyah. Puasalah urang babarengan tarwiyah. Poe Senena puasa Arfah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin kana benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin ka saha. Saya dituturkeun memantak bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmu na teu percaya nyana kana ilmu na sorangan. Si kiai ulama anu bodoh nama atawa kiai nu teu ngitung nam tangga emang sakikituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmu na tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai si bingung. Kiai bingung kong masyarakat atau abu-abul bingung teman. Nanya deh ke masyarakat kiai di lebaran pen ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat yang ngerebo mah urang ngerebo bayu. Puasa hayang ngadeketkeun diri ka Allah, salat hayang ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjarna ka Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanti. Si aya di dieu kiai tolol. Aya nya oja asa tuh kula. Eta teu yakin ka ilmu na deuk iraha deui make ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Haha, cak kiai teh hampura bae. Lain lu si hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai-kiai nu geus baroga ilmu, yakinkeun mun cak syara haram. Muncak sara makruh, muncak sara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu antek pareung kayakinan di dirina atuh masyarakat ge teu percaya, bongan agag-agagan. Mentek cepu lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean elmuna sebab nyana teu make ka elmuna solana. Engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh. Kiai eta mah bakal 3 engkeun eta. Jak kumaha masyarakat tah. Ju salat isya da 2 bae lah jeung tundur heula 2 bae. Aturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha dongeng kiai guplak tiplek gitu. Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deuleur para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana 50 ya play ge digaji sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge sia-sia kene. Kudu 10 ya play, kurang mah 10 ya play na tak teresep. Kurang gujlak dicrak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya anak boga showroom. Gara-gara anak buka showroom jadi terkebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula Haji Entoh motong rambut. Boga anak deui. Nuka sabara meureun ja ka asa kamari ieu mah kawin aja lopo bae ka budak anakna. Atuh gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor nya nu ka kamar. Aduh, kadang-kadang atuh sing ngaji ge ayo aya ka kamar mah ka kamar bae. Cal deui. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Sariasa marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teh binting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harenta. Deui masalah. Kemudian terus datang ke peting, aya nu dahar 1, 2, 3, 9. Masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa eta masa kada culungat-culungut. Terus datang ke isukan lebaran. Imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atuh prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri ya. Ieu embe pencit yang santri kabeh, ieu hewan nu gede yang masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5, mabok naon tuh? Mabok daging. Sia ngomong sambarangan we, embe na kita dipencit geus mabok. Heran ieu mah. Atuh bukti da marabok we cenah kiai pinta. Oh, bisa lo bawa baik kali itu ke Mantri Mujiono doyong. Babnya nama sok ngaji baik kali dia jeung wau akrab. Bawalah kali itu. Cek pamuji, ieu serius ja kudu diimpus. Mulai mencit
kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri aya nu mabok deui sabaraha urang 10 panah mah 10 mabok masyaallah bawa dia jadi tungan pakai mobil sama atuh keluarkan mobil supiranku aja apa anak haji Firdaus enggak itu bawa punya anak itu mencit deui kurang beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih, kan loba amat bawa kadinya we kada teh mantri munjir deket dirinya tah. Ieu. Kepada di luar sepengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we kadinya. Can pake loba. Kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu ge nu mabok. Bawa ka ditu kareupun imam mobil na geus standby bae. Bawa ka ditu. Dipayang ku saurang nu dipayang belah ke tuhu nu mayangna belah kenca kitu. Ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh. Kula marah kan santri nu narangtung opata. Ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan. Lompatan cenah ka ditu, du tiluan mayang nu saurang babalik ka kula. Lain teu kuatin kiai nu mayangna ge kena. Aduh hayang ceuri. Ye mana teh jadi kieu ieu. Terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada guri arba makmuman berarti Allah lain tidak ke aduh. Gedep. Cek babaturan siap lain sidak aduh. Ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun. Nu nyingkirkeun aing nyeribeutkeun ka. Atuh geus ambalaya. Geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula-kula geus teu konsentrasi kana kurban. Terus kita korban aya 2 deui geus bodoh. Jadi santri ieu beunang teu konsen, pencitan manggeus dipencitan. Ba'da zuhur mulailah kitu pabelesan ka klinik sekolah terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan. Pikiran oh ya santri nya jararau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat. Kula mah teu naon. Terus sampai ke jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu aset datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucuran ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah ke sini tim medis saja tim kesehatan enggak saya akan ke sini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai cek ada cewek cewek ikutkan cewek berarti hatena yang awewe tah dikarpin ku dan rami kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada rami Ike telepon dia ngomongkan cewek pula. Jadi danding gitu. Terus beres datanglah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam 1:30 Tidinya terus telepon dari dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar Saruan telepon. Siap. Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Dengan cepat luar biasa. Dinas kesehatan anu Pohara. Nurunkan dokter-dokternya. Rawat-rawat dan bidan-bidana. Gitu kene. Di Kesdim. Luar biasa.
Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah teh sakitan berjumlah kiai geus 150. Masyaallah. Umum sekian, di Dinda sekian, di Sari Asih sekian, di Mulya Insani sekian, dan di klinik Mujiono dan Munji. Di Dinas Kesehatan, sakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya, biar supaya gampang. Enggak apa-apa. Waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit. Mohara. Kula mah di imah bae terus ngarobrol we terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran. Datanglah ka magrib di magrib, kula moal keluar kula di imah bae. Teruskan salat magrib. Teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan. Hayang kapanggih jeung kula, hayang wawancara ceuk kula embung aing mah. Aya ka TV keur kieu heran aing mah. Aing mah aya ge ka TV jeung nu geulis gitu, jeung bintang film. Aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasien. Bong ngalangan geus. Jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol, hayang wawancara, jadi kula teh keluar, geus bebeja, kula moal keluar di jero imah bae. Terus di magrib datang ka ketiga teh teh keluar. Aya instruksi titah di pagar betis. Ternyata diharap ya abri, ya banser, ya polisi. Jadi mari kula bana lumayan ditahan. Alhamdulillah karena ketemu kula aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adanya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah yang nyawa. Mesti bertanya-tanya. Kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, lucu aya. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi aya anu korban khawatir. Sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah, aya kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti, ingat ke impian. Terus kiai moal nanaon selamat aya bahatah. Tina impian teh inget dinu loba hilit ya. Diliwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat ka ditu. Taru turun, dorong 7 pasien nu nganterna 8 datang ka ditu diingkus kabeh. Tinggal supir teh ai tanggung jawabna saha ieu. Bingung. Masya Allah. Tuh gitulah. Terus. Dibuat-buatkan. Darwasa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di Dinas Kesehatan. Boy Kemis. Pak Ismet. Rebo sore. Kula ngobrol melalui telepon. Baca Pak Ismet. Pakai sehat. Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak apa, saya mah di rumah aja. Gitu. Nyawun Pak Isbet dia bawa pulang di imah saya. Lain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik cina umum di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayan sikieu lah Pak Atua itu sehat mah ulah asal bantuan kesehatan nama medis. Tapi Bapak ngalayan lah Pak Ismat geus alhamdulillahirabbil alamin.
betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngaturkeun 1000 laksa ketika pindahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol beueuh dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim. Itu kerahan daripada Bapak Dandim, kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah meureun ieu non kitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh, alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil emang aya lucu nama bapana nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV meongan nya ka dieu bolak-balik lantaran di dieu pilu stilu balik can kapagi kene we anakna cenah anak aing di mana ieu Pak atuh neangan deuleu tu merekna aya teu di mana lantaran rapi kos di ruang kadip teh di situ oh karengan disukeun nya dia ieu anak aing kan siar beda kating macam-macam ya geus dibuka impusanana alhamdulillah jadi ka dokter lantaran titah merujuk asal aya keluhan gede ja ka dokter dok saya alhamdulillah udah bagus mana ada apa lagi masihnya lagi dikit ceknya mana lihat obatnya ini oh ini harus diganti yang ini diganti geus obat itu diganti dibere obat anyar barang dibere obat anyar muncruk deui ih kira mendingan obat tu tadi dokter ganti-ganti gitulah jadi geus rada cager ganti obat ser deui keluar ti luhur ti handap luar biasa ya mulai ti jam 8:30 karasana terus sampai penting Rabu sampai malam Rabu sampai Kamis terakhir masih aya zuhur opat kena jadi impus di dia terus asar selesai hiji deui aya nu ngadadak bahkan poe ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui kukula tadi dibawa ka rumah sakit beul tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha cager aya tukang rujak tumbuk meureun jadi cabean atuh siang jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pikaserie sedih terharu khawatir jadi kos hiburan naon kos hiburan mah budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit nu nganterkeun kabeh nu bali diimpus kabeh itu kene adik kula kena anak kula 2 kena adik kula itu anak adik kula Haji Mumun pamajikan Haji Opang anak dah kena diatur ke mulia ieu tadi indungna nu nganter ka ditu impus langsung beres saya 80% baliklah aneh bagus indungna bolak-balik we ka kacai cenah ieu kieu amat ieu perasaan cenah atuh ngarendek diimpus sampai kos kitu aya deui minantu Haji Azim Ustad Ucim eta parahnya namanya wasiat dia geus kejang-kejang wasiat teh ka jentoh wasiat careuri ka teu kabeh bawa ka rumah sakit Dinda bedang 5 jam nu diwasiatan dia diimpus deui lah teu kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh itulah lalakon jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beureunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat begitu peduli luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun tuh
non gitu biayana loba jasa tinggalnya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih hungkul sampai ayeuna salamet kabehan alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha ku kieu kenatan masarua bae ya teu naon teu masalah jadi kata biasa nyawanya setik jeung minum bae kula masuk masalah diperiksa ke dokter tensi begitu ditensi aja bagus kira-kira bagus diinput lah ente bae dokter itu serinya tanya jadi diinput deh naon obat dibere lah katut gaya lidare nun teh sehat tuh masalah cuman 2 poe kula embung keluar lantaran loba wartawan duh hayang gitu ngawawancara lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot punyana aya embe-embe disorot aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu jadi munggang mantingnya naik temenang informasi langsung ya nana itulah seputar racun kuari keur di lab oleh tim kesehatan dinas kesehatan minta sampel-sampel ke mimiti cai datang ke segala rupa polisian minta sampel abri gitu keneh kemudian ti umum ge nu minta sararempel loba mah silahkeun sampai saat ayeuna can aya hasil labna mungkin di minggu hareup geus aya sampai ayeuna kula mah ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh nu magrib eta daging laukna eta masalah nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu kok dihajat-hajat dihawal-hawal memang kitu geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun sebab menuna eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah meureun teu tinggi geus didatang geus ditendenan ngan sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah tapi nu isuk-isuk mah asa anu dahar na bebas. Lah eta mah isuk-isuk dahar di kula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteung. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus karena di WC nelpon ka babaturan aja aing mah ieu nyeri beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Geus macam-macam jadina. Jadi eta sekali itu tah eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racunna. Jelema pelaku na ieu geus kanyawan jasa ku kula mah 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya kudu bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos gitulah mantap tuh masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah, anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura, anu kabehan ge mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah, anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana. Ya pangeran nama kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana bae disalametkeun ku Gusti Allah nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Neu urang neruskeun balag pangajian urang.
Dimana orang kuari keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu patali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muqlalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatu tanzifi rapih aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nu ku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah di Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mun boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3. Ajuna pakahna teu beres. Kadang-kadang nu kolot ditoler-toler. Nu ngora maul geus leuwih tina pakah. Sesenangan seserian huhahe samarupna moal disidang ke di hareupeun Allah mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung malah kudu jasa lain ani malah kudu nu geus merenah mah nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing hade ngana pakahanan. Sekolah mah ozok sieun cara dongeng Gus Dur bae. Gus Dur bate kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama. Soeharto nanti di akhirat disidang. Soeharto jangan Soeharto. Gus Dur atuh geus eueuh yang mengenang lelucon Gus Dur. Begitu disidang salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk batul. Zakat rapih, lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat, ini syariat hebat semua, berarti surga. Apaan malaikat kannya kia, salatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina ge bagus, batul lu asupka. Baitullah nya nama sekeluarga asup kabeh. Berarti cek malaikat kan ieu syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus ya. Otomatis kan surga ieu. Surga begitu diiring ku malaikat teu ka surga aya ini eta tah Soeharto keula tungguan. Tungguan kula baheula ieu teu diurus di Soeharto ye. Tah, aya deui yatim piatu kula teu pernah diurus, fakir miskin. Rakyat Indonesia ngaulakeun Soeharto ka surga cak malaikat kudu ka surga lantaran bagus cak rakyat ulah eleh malaikat. Malaikat eleh disidangkeun jadi persidangan ku ari antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh. Kira-kira Gus Dur. Jadi ku ari disidang malaikat jeung rakyat kumaha ieu? Cak malaikat bagus kudu ka surga. Tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat eleh. Ya Gus Dur walian jasa apa kok kitu tah. Ada nya ka Gus Dur. Jadi nasibnya kumaha wallahu a'lam ka Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur geus bisa ngutuskeun lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan. Jadi dia seorang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, cek Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, itu kita ngobrol. Oke, kita nakangani kita persetujuan. Waduh, nyaho eta
biaya nanti mana meureun eta. Jadi jembatan aya eta Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai. Jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa, besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konsumsi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai dari RT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbersihan juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini. Jembatannya potongannya nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Tapi lambatnya orang neraka marah sama orang surga. Ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangun, ya udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur teh. Ayeuna almarhum urang mengenang almarhum Gus Dur teh pos itu. Aya dipikir urang eta karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan kayak di neraka kabeh. Ya, kan. Eta pos itu teh jarawa dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir berarti aing di neraka cak gubernur. Interior bangunan, kok aing bisa ka neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Ya aduh jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah pos gitulah. Oh bener berarti gitu lah. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan di neraka. Jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut dibedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa? Tanda tangan dibedakan ku jangan jago ini kesalahan ini. Itulah Masya Allah. Hebat Gus Dur pas itu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya ageun nya ngaji. Naon aing ngaji naon. Ieu teh hayang bae pokona mah. Bae anu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu ka dieu. Masyaallah. Lain ngaji-ngaji teh dik nyilid sebenarnya ka dieu. Kitu. Mantap lolobana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Kanjeng Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuwunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikeun abdi jelema miskin. Mantap doa eta teluk dibaca. Mesti diijabah ku Allah. Kiai ini ketua ni nak ngomong murid nama. Masya Allah, Masya Allah. Ini urusan nafkah nomor keempat adalah alat tanzih. Alat bebersih. Wajib kasalakina kamangpartan pikeun pamajikan alat tanzih. Nganapakahan alat bebersih. Ngabersihan jeung ngabersihan minal ausah. Tina kokotor alat itu dia anu ngasegenahkeun ka pamajikanan. Supaya sumpah pamajikan teh kudu bersih. Sebab engke iraha hayang masalakina geus kudu ulah hese-hese deui. Hayang itu tinggal nakala. Hayang jam 11 tinggal siap. Hayang jam 1 batur jeung masjid jangan mah heko terus.
Ya terus. Ini Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu. Buka Ramadan. Allahu Akbar. Katur mangga dahar korma. Nya namakan Noel Siti Fatimah. Kamar. Kutri. Sayyidina Ali. Masya Allah. Eta minantu Kangjeng Nabi jadinya nama bukana kujima. Sekali-sekali orang nurutan kok gitu. Begitu lagi ngariung jeung anak saya. Allahu Akbar. Urang wel pamajikan ka kamar. Cak anak di kamaran aja. Apa jeung maka kamar heran. Heran tenang. Gitu Sayyidina Ali hebat. Ini palalinter wali-wali Allah malah kos gitu horenganna. Urang embung kawin kan naon. Iya, bukan aku jimanya. Berhenti tiba-tiba aja Noelnya kaji amat kalau ngomong membahasa orang mah ya alat tanzih jadi alat beberskos kumaha kamis seperti melisisir di kekurang kapal masjid deui buukna lamun buukna bangsa emas balikeun sisir serit sisir lemes lamun buukna bangsa kos kawah ya mah bangsa orang Rawakidang, kalau ada buk ngekos kucai. Orang Rawakidang, iya. Aduh, banyak tuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya satu tere. Nah iya lah belikan sisir tuh, sesuai jembuk lah orang, jadi ada potongan buk pemajikan orang. Oh, potongan oh, balatai mah ya. Melina anu gelede ruangan coakan. Buluk rada lemes belinul mah ada variasi kumaha bae tah eta pikeun ka pamajikan tanpa ijab kabul henteu meureun kudu kieu kadi ieu kadiringan kakak mantas meuli sisir didoyong ieu ge masih kene can anggeus meuli ngeri dit ajo diserahkeun ieu kan nyata di kakak tah bisi engke ka sana nya iya, siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir kok kata. Ambo cangkel aing mah kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin, geus jadi. Tuh gitu kan. Ketika geus diterima, salah kena dek make kudu nginjem ka pamajikan lantaran eta geus jadi milik pamajikan. Nginjem, Neng. Mana sisir teh kari kakak nginjem heula. Nginjem juga nang meuli kakak kan itu dikeun kan Neng. Geus kari nginjem heula. Sakalian jeung anting na kade. Jangan memang anting, mayar sisir. Masya Allah. Begitu. Ya jadi dia rapih jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Terus nu kaliwat tinggal urang da bae ngalaksanakeun. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh, sisir, mana nih? Dunin jengolna, yakni minyak, jangan minyakan rambut, minyak rambut. Urang belikeun lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur, jempet di sisiran teh tuh bisa sekaligus. Wah, teta kan perlu minyak, bila perlu. Bebeja pemajikan kak, jadi mah itu bisa tadi minyakan ge, kayak kau yang dibelikan oli ya. Oli ada semprot. Sudah bisa disisiran, aku mau belikan minyak dudin. Masya Allah, ulah datang kak untuk bersolek pemajikan. Pemata disilu birasa yang belikan parabot bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nu kuarima berikan kurang sampo boh kuarima geus teh kudu make itu sapu pare di dalam sama zaman eta sapu pare di dalam so dicokot ayeuna dipake kuramat teh kudu kitu kuarima deuk meuli sun selik aja. Ini daulat tu baca ada itu tu baca. Ya, dek ngebiti tinom na emeron sansil dan lain sebagainya. Ubah kuarima malah bisa pakai cingwa. Waduh.
sekurang ketok naon sih cuy aya teh nyaho eta bahasa batur tama cuy teh 2 in 1 in hiji jadi kumaha bingung yang kita ngartikeun tak itulah dari tandanya jadi geus dua lima geus lengkap meuli hiji jadi 2 kos kitu teh nah ieu sarua meuli sabotol bisa pakai segala rupa bisa pakai sampo bisa pakai sabun geus masuk ka beulikeun pamajikan makan cek Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terakhir mereka membeli itu maka pemajikan hayang nukos kumaha bentuk sabuna. Selera pemajikan silakan. Hayang nukos kumaha jangsa sampona silakan serahkeun. Mertekun jeung alat pembersih jangan bersihan awak supaya awak sengit bae. Ulah kambe bau kadal bagus nauh jeung bangsa lidak sonanin pikeun nolak bau kewe pikeun nolak bau baham pikeun nolak berbagai babauan berarti jangan bau baham meuli kurang ya kitu nan kitu ngaranna denta Pepsodent wah loba kuari mangsa dendenan mungkus asal dendenan odol geus lah pokona mah asal nu dendenan geus odol bangsa Sriden aya gitu Sriden aya teh nyaho eta aya nyaho Sriden Pepsodent kemudian naon dia eta dendenan geus gitu salah aya Citraden ya dikuta mah beli ke sikatna ini teman-teman dan lain sebagainya beli kan itu kene BP na Rexona ini kurang Rexona namun teka beli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperat pemajikan akan merepanon jam obat keleksia ieu aing lamun nyium sia bau kelek ieu tadi jadi ulah datang ka baeun salah kita kudu sengit bae ai sengit bae mapan merangsang salah kita lain aduh ayo lah tuan patarina moal salah kita begitu ngambil sengit jadi berendepan eta tadina endut geus mana obat kuku bima sagala pan barang geus deukeut bau bentek out pemajikan amper turun teh jadi kan sudah datang ka kos itu ka pemajikan kapan paman udah jadi untuk Aisyah Bokanal ini yang di orang Lampung lah putih lah pokoknya kayak di rumah kajian ada bodeg lah tuh jadi kudu siap pakai baik pemajikan dia mis pokoknya sama kamari dahareuna geus lalaunan geus pakaianna ge geus akurkeun jeung kaayaan kulitna putih, makan semu berung, semu koneng, bagus pakai hidung dia tu bagus. Ulai mah kulit hidung diberikan hidung. Waduh, maka wadakna nu keuntul teh ada ya. Di dalam pemajikan itu kata kara keluar si kuburan boleh ni mah. Sana kajian kuku ge memonon ini. Kudu takut. Selera nya kumaha rapi-rapi. Jadi ku salakina dirapi-rapi. Salah kita cat kurang bagus sama kebaju eta mata. Ulah dipakai. Mana tuh Pak? Itu. Asalnya kurang mendik ya. Kurang mendik ya. Kudu ada di kapuk itu. Ku bahas salah kita. Ku salah kita. Coba lubang. Jadi dia. Coba buka. Saya lah berulangkan kalau menurut kita itu jamual ayah retak mana? Mual ayah itu anggap hiburan di rumah tangga teh hiburan jeung pemajikan mengantar ge Kangjeng Nabi teh si Sunan gitu apakah maneh henteu kawin di Karawang? Siap pula ibu kan pula itu kan anu bisa untuk seharian mana bukan itu bisa seharian kan jadi milik ibu ini soalnya taburan kan yang namanya ini itu kalau menurut noya kan itu tidak itu itu
sekali kurang diperintah. Ayah adanya cerita pemutian. Orang cerita lalagaan masih kan acara baliknya sih ini bisa apa? Jangan berhubungan dengan saya pondoknya. Kalau sabar, kita kukiai kita sabar. Oh, kadilang kata, baca kata kalau ku itu nak, itu mana berbuat tu. Allah. Kalau dikawalnya saya satu rapuh ada benar baik, gitu kesalahan gitu. Kita aja pamit. Bukan itu orang apa? Ya Allah. Mendak kalau pemajikan kurang tapi kadang-kadang. Aduh. Dijamin kayak rapih tau. Lalu berat, ukuran itu, baru ngaranu, jadi korongnya kalau begitu, ya jadi ini dah kan, ini lagunya orang di bawah penurapi, kemudian ada air nama sesenyi tanana yang bersih, ini dah belum wajib memiliki sifatnya tempat wajib kasanatina memiliki lantaran tamangan sekadar ziyadah bersolek tambah doang gitu gini waktu pun pacar eta manukos kitu mangan sekadar panambahan jadi teu akaseukeun pokok tapi pan ari sabun mah ari jang mumbah buuk mah kitu keneh parfum eta adalah bagian pokok alat panji panu pokok tapi ai sifat mata tamangan sekadar penambahan unggul kitu keneh pacar hanya sekadar penambahan unggul wa ma tazayyanu bihi yang berhias anu lain-lainna eta dengan sakabar penambahan unggul seperti alatna alat sapae wadahna eta mah sakadar penambahan unggul wajib mangeureun ka masalahna diserahkeun ka pamajikanna. Padahal Umar Rabin jeung obat dengan nalika gering eta mah wajib ka salaki nak meulikeun obat. Ai urang karunya bolikeun, ai teu karunya teu kawajiban nalika urang teu bisa meulikeun teu kawajiban. Teu kawajiban. Tapi lamun minyak eta mah kawajiban salaki. Parfum-parfumna supaya sararengit begitu. Jadi orang boleh koordinasi dengan pemajikan, neng. Foto-foto pakai minyak no. Kalau mah tilenya sih amrek. Atau zaman tahun nggak sih amrek. Nah, atau kalau lamun tuh amrek, kalau banyak PPO pakai awak adunya ini sini. Insyaallah, pemajikan lagi ini. Ini kuno lagi.
Kita boleh ngomong aja, jangan kesulitan dia balsem dia pengenang. Woi, balsem mau tinggal kesulitan tak apa. Jangan itu, tapi kalau mah sengit kena kawak kan gini. Jadi jangan mau pakai parfum teh balsem. Enggak apa guna. Jadi kumahannya nana begitu. Ya, wali mangus ambalaya minyak sengit kalau mbak. Tapi kadang-kadang minyak sengit ayam itu akur pas dipakai. Ayam orang yang lamun sholat teh makan minyak sengit yang ngambil batu tamak sudah. Padahal mah eta teh mere minyak sengit maksudnya tapi jadi bau. Lantaran belinya ngan 2.000 murah. Murah mah itu buku sekarang mah. Tapi lamun anu bangsa sengit lah anu ulah keterlaluan gitu teh. Di saat-saat panas mana itu dipakai saat tiis mana. Jadi ayat paranti-parantina, ilmu paranti putih, ilmu paranti kurang, ilmu paranti panas poe, minyak sengit kayak paranti. Gitu. Jadi bangsa di obat dina waktu kemudian saya banget kewajiban lagi. Ujrut tabibin wa hakimin, mayar dokter, mayar tabib, mayar jamrotna, itu kewajiban kasalaki. Wala tu'amu ayamil maradi wa mu'akititini wali kasalaki na mangkat ke pemajikan nana patahan kabaharan dina waktu geringging lalau. Boga pamajikan sarwiti orang cikupa kuari ni sarwiti namuriang kuyang bulu kata wajib kasalaki nganapakan prokol podrek atawa parami wajib sama etaman nu kawajiban anak pribadi atau dibawa ke klinik kementerian atau ke dokter kaitan kewajiban mayar adalah tetap pemajikan ngan sabara poenya na muriang kata salila muriang tetap baik napakah daharna napakah udmukna napakah pakaianna napakah alatu tanzikna teu batal ku sebab muriang tetap baik wajib kasalakina. Iwan luar biasa sebenarnya tanggung jawab penuh salaki. Muriang-muriang tetap salakina tanggung jawab. Cak agama mah lain itu. Cak agama mah kita kawin jeung misarwiti. Menang 2 tahun. Kugana tok muriang ieu misarwiti nanti. Assalamualaikum, pakai beca. Waalaikumsalam. Bah, ulah tanya apa bisa dipakai. Wala dia darah tinggi bah ya campur segala emas segala macam-macam ya diserahkan ke abah sama dulu abah. Itu tidak dipakai kalau mah tuh lagi istirahat di rumah. Sebenarnya macam cak sompral mah kudu gitu tak bikin ke bapakna tanggung jawab bapakna sebab anak bapakna. Jadi urang mah teu kewajiban tak pas kitu tah. Asal ya lanterkeun dia pemajikan. Ini orang kita alhamdulillahirabbil alamin salah kita penuh tanggung jawab terhadap istri nak muriang istri itu baditu langsung geus pokona dalam nalika salakina komo teu boga duit na teu diantepkeun bae ku salakina teu mazar teu doraka artina engke di akhiratan sebab teu kewajiban salaki mah kewajiban meredahar lalauna makaian alat tanzih wal asahu wujubu ujurti hamamin bihasabil adat urutkeun ti kaul asama wajib nguruhan hamam padusan di kota mapan di mandi meuli bising meuli kiih meuli di kota mah gitu meuli hamam bihasabil adat kurang pakotaan nu boga kadaruratan mandi meuli saya tanggung jawab salaki. Yang mandi salakina mere duit berapa? Naik korima mandi 2.000, kencing 1.000. Tapi kencing dengan berat 2.000. Terus begitu korima. Mandi 2.000. Kencing saja ya, ini pokoknya nama tergantung kencing lah. Kencing sambil duduk 1.500, kencing berdiri 1.000.
Ayo macam-macam. Eta wajib salaki tete biasa beradat kumaha adabnya di lembur eta sok mulia apa teh. Pasana ni mai busi jimain gitu kene meuli cai yang mandi jina. Yang mandi jeung pamajikan, kemudian junub mandi nak kudu make cai wajib mengeulikeun sakina. Kitu kene ke anakan nipas, wajib mandi nipas mengeulikeun caina tetep sakina. Ulah haidi wajib mengeulikeun jang mandi tapi mandina mandi hair kitu kene wasilamin mimpi jima sing asahi nulikeun sekal asa eta mah wajib ka salaki. Allahu a'lam.